شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا. Tapi pemerintah nu ikut zikiran di dia disambungkan silsilahna lain lalagaan, ieu mah lain lalagaan haul ieu mah diuk di dia milu zikir. Nah datang ka dieu diuk milu zikir geus aya disambung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyaallah. Nah engke kumaha tah Tuan Syekh Abdul Qadir langsung turun ke handap minta izin ka Kangjeng. Ya Rasulullah Muhammad, kaulah boga standuk buku. Terus ieu murid-murid kula encan araranya. Hai sirantangan. Nu mana murid-murid cek Kangjeng Nabi? Anu pernah zikir milu, pernah haulan, kemudian dan lain-lain caritakeun kumanehanana. Wah, ayo guys, tangan. Tuan Syekh Abdul Qadir neangan. Nu mendak kula amanat di mana bae lain di dia bae, mungkin di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin di Singapura, atau mungkin di Maroko aya haul, wayahna milu asupkeun awak urang kadinya supaya aya di standuk para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Engke turun Tuan. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kali